terima kasih disampaikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembacaan Maulid Nabi telah kita senandungkan bersama-sama. Semoga menjadi wasilah kita untuk mendapatkan syafaat Rasulullah kelak yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa, masih semangat Bapak Ibu semuanya. Sudah ngantuk ya? Kelihatan dari muka-mukanya, tapi insya Allah masih semangat karena sudah hadir di tengah-tengah kita. Tentunya yang sudah kita tunggu-tunggu sejak kemarin-kemarin mungkin ya Teh ya. Maka dari itu langsung saja marilah kita dengarkan bersama acara berikutnya, yakni Maizotul Hasanah yang akan disampaikan oleh Ustazah Nais Nurjana dari Pondok Pesantren Al Istiqomah Cipongkor, Bandung Barat. Luar biasa. Mohon izin Ustazah, kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Kang pipir jalanan kamakam jalanan sempit nu hadir maniseur nu ngajawab salam maniseur. Ibu-ibu nu ngajawab salam didoakeun sing awet muda. Nu teu ngajawab salam didoakeun salakina sing boga mamah muda. Kahayangna adak sakali deui ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Nahmaduka ya man awjadal makhluqati 'alal ashkalil badi'ah. Biwujudi habibihi min sulalatin qurasyiyah. Wa nusalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-akhyariyah. Wa nusallimu alaihi wa alaihim salatan wa salaman daimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man addama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan min dhahabin fi sabilillah. Wa qala Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu,
Man anfaqa dirhaman fi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Al-hadis. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil daramang atuh sadayana. Alhamdulillah. Mata kadia oge keur calager. Leres teu. Ari abdi mah ayeuna teh nuju kirang sehat. Keun bae eueuh nu nanya oge. Walahan mah kamari nembe keneh dipariksa ka dokter, cek dokter aya gangguan dina darah. Piduana ti sadayana. Janten abdi teh kaluhur darah tinggi. Nya ai kahandap darah rendah. Mun ka pemuda darah muda. Lamun ka aki-aki demam berdarah. Lain atuh da ieu nu ngajajar teh aki-aki hungkul. Abdi mah sok teu puguh tetempoan ningali aki-aki teh asa kolot. Seueur di di aki-aki. Nini araraya. Randa aya randa. Duda oge aya. Ngariung kabeh di dieu. Halus lah. Mudah-mudahan ieu riungan masing nyandak kaberkahan. Nah, abdi ditinggalkeun sorangan ieu na panggung. Kamarana Kang. Eta rurun ieu teh. Meni licik. Tadi meni ngajajar geura ari abdi naik jauh tarurun. Naik deui. Bu, sebelum dimulai kita buat dulu kesepakatan. Tadi MC pakai bahasa Indonesia. Nah, sekarang ini ceramah mau pakai bahasa apa nih? Hah? Nih saya tanya, mau pakai bahasa Sunda, Indonesia, apa Inggris? Bentar. Di sini udah biasa pakai bahasa Inggris. Oh gitu, luar biasa. Ya, abdi santri tapi dititah ceramah make bahasa Inggris, insya Allah siap. Tong boroning bahasa nak koncina ge boga. Siap pakai bahasa Inggris siap. Teh siap. Da belah ditu nupang tarikna nyebut bahasa Inggris mah. Mulai bahasa Inggris. Siap? Tak kieu bahasa Inggris mah. Siapa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Tak kieu bahasa Inggris. Siap? Kieu bahasa Inggris mah. First of all, let's pray and thanks unto our God, Allah subhanahu wa ta'ala, who has been giving us some mercies and blessings, so we can attend and gather in this place in good condition and happy situation. Secondly, may peace and salutation always be given to our Prophet Muhammad, who has guided us from the darkness to the brightness, from the stupidity to the cleverness, from the Jahiliyah era to the Islamiyah era, namely Islamic religion that we love. Kela belah dia ujug-ujug amin. Nu ieu si Ece, yes. Ngarti henteu eta teh? Pematak tong sok gagayaan hayang make bahasa Inggris atuh.
Geus we urang Kuningan mah sarua jeung Bandung Barat make bahasa Sunda. Da Sunda mah gampang, Inggris mah hese. Leres teu? Bahasa Sunda, bahasa Inggris jeung bahasa Indonesia beda, Bu. Babarian kene Sunda. Sok bahasa Inggris, don't go anyway, jangan pergi kemana-mana. Sunda na cicing. Simple. Bahasa Inggris, I don't have money, aku tidak punya uang. Sunda na balangsa. Babari. Jadi kita sepakat saja ceramah pada malam hari ini pakai bahasa Sunda. Siap bahasa Sunda? Hadratil kiram wal muhtaram, para alimil ulama, para ajengan, para ustad ustadzah, mobil khusus nukusim abdi dipika hormat kersana guru urang sadayana Bapak Ustad Naim. Alhamdulillah wasilah anjeuna abdi tiasa sumping ka dieu. Da anjeuna teh ti payun dugi kadongkap ka itu ka Bandung Barat. Sauna Neng Nais di haturanan kanggo di Kuningan. Saur abdi teh atuh ku Ustad Naim we, ibu-ibuna geus bosen kanu kolot mah cenah. Bata hoyongna kudu ngora saurna teh. Alhamdulillah. Kita doakan mudah-mudahan para kiai, para ustadz, ustazah, guru-guru kita, para pimpinan majelis taklim semuanya pada sehat, amin. Sing dijalembarkeun milik rizkina, sing tambih-tambih barokah ilmuna. Ibu nyaraah ka kiai, nyaah naon? Tapi ya sadayana resep ka kiai teh resep. Resepna resep naon? Lain da biasa mah Pak, lamun abdi naros ka jamaah teh, Bu, resep ka kiai, resep Neng Nais. Resepna resep naon? Resep nitah. Sami di dia siga kitu. Sok sing tarik. Tahlilan ka kiai nujuh bulan. Sok bantuan sing kompak. Da abdi sok rada sumanget ari ceramah disarengan ku tim hadroh teh. Ya tim hadrohna kalah tarurun. Mata wayahna panitia titah naik deui. Siap. Sok istirahat lah sakedik mah. Kan kena raik deui abdi keung sorangan na panggung atuh da. Bu siap nembalan siap. Wayahna da ayeuna mah hadrohnya can naraik mata kudu kompak tembalan sarerea. Pak siapa? Ya teh araya bapak-bapana. Lain da ari ibu-ibu mah di mana-mana kompak wae leres teh. Ibu-ibu na kompak ngan ieu tah bapak-bapana. Culak, cileuk, ari nyora henteu. Mundek maut atuh. Lain atuh da meuni eueuh pisan kahayang ditingali teh. Sok nu teu nyora didoakeun di imah sing nyanyi sorangan. Sakali deui. Tahlilan ka kiai nujuh bulan, kasurupan, kamaotan, nyolatan mayit, ngaduakeun mayit, ngagotong mayit. Astagfirullahaladzim. Ya eling teh nembalan teh. Lain di dia mah kiai nepi ka ngagotongna nya. Allah karib. Punten Pak, lamun kabeh ku kiai meureun nu maot teh jadi proyek borongan. Allah ya karim, mohon maaf saacan urang digubragkeun ke alam dunia nepi ka ninggalkeun alam dunia, urusan lain jeung RT, urusan lain jeung RW, lain jeung kuwu, tapi jeung kia. Betul? Di dieu aya RT. Nu mana Pak RT na? Ora ieu RT. Pak RT maot moal ayeuna.
Menaros we hungkul. Punten ieu mah Pak RT. Lamun Pak RT maot ayeuna isukan pageto bakal loba nu ngagantikeun jadi RT. Betul. Lamun RW maot ayeuna isukan pageto bakal loba nu ngagantikeun jadi RW. Lamun kuwu maot ayeuna isukan pageto bakal loba anu nyalonkeun jadi kuwu. Betul. Tapi lamun ayeuna ajengan pupus kiai ngantunkeun teu aya nu ngajamin isukan pageto bakal aya nu sanggup ngagantikeun kiai. Betul? Matak lamun bisa menta mah ka Gusti. Cik atuh nu maot ti heula teh RT we daripada kiai. Lamun Pak RT ulah ngagebeg atuh. Lamun apan teu bisa. Matak doakeun para kiai, ustad, ustazah, para pimpinan majelis taklim, mudah-mudahan sing sarehat paranjang yuswa. Ya Allah ya Rabbal. Aku si Mabdi dipika hormat aparatur pemerintahan, Pak RT, Pak RW, oge Bapak kuwuna desa Kali Aren. Alhamdulillah rempeg sadayana dina ieu pangaosan, doakeun ku sarerea para pemimpin urang sing sarehat. Osok Ibu ngadoakeun Pak RT. Astagfirullah. Lain Pak belah dia mah nyebut henteu nage siga nu kesel ka RT eta. Mangkaning abdi mah karunya ka RT RW teh disasalahkeun wae. Leres teu? Kamari-kamari di urang keur usum BLT jeung bansos. Aya ka dieu bansos. Nu dibaragi beas geuning aya. Nu teu kabagian pan nyalahkeunna ka RT. Betul da ece pelakuna. Majarkeun teh lah RT nu dibikeun bansos teh nu wauh we hungkul. Hakan kainya RT jeung karung-karungna. Allah karim. Awas Bu, jadi pemimpin sami kudu didoakeun sabab capek jadi pemimpin teh. Matak daruakeun para pemimpin urang sing sarehat. Oke, mudah-mudahan marantena masing dikersakeun ku Allah janten pemimpin anu aradil. Amin. Ya Rabbal. Nukusim abdi dipika hormat para panitia penyelenggara oge reng-rengan Masjid At-Taqwa. Urang doakeun mudah-mudahan segala perjuangan para panitia anu parantos ngorbankeun harta, tanaga, pikiran oge waktosna kanggo nyukseskeun ieu acara sing dibales ku Allah kalawan balesan anu berlipat ganda. Mangkana sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man fadilatiha. Jadi lamun nu hadir ayeuna aya 100 orang, maka panitia bakal menang 100 ganjaran. Mangkaning nu hadir 5.000 urang mah. Alhamdulillah. Doakeun acara tahun payun sing langkung meriah. Jamaahna nu hadir sing langkung seueur. Ya Rabbal. Handa hilap nu kusim abdi dipika hormat bapak-bapak anu gararaya, ibu-ibu anu lalucu. Dicabakna oge hipu siga kue bolu sabab loba nyatu. Punten Pak, nageus biasa ibu-ibu mah dina pangajian teh sok jempling we caricing tapi dahareun beak. Dan alhamdulillah panitia di dieu mah meja teh meuni lega sesana. Ari di dieu tos biasa meja mubalik lega siga kieu. Pak tos biasa. Lain ieu mah saking kulegana eueuh barang hakaneun. Da payunan Pak RT mah meuni pinuh mejana teh. Lain ieu panitia aja meuni pilih kasih.
Dan nembe mah abdi ge calik di lebet bumi, mejana teh meuni pinuh tuangan hungkul. Aya bolu, aya cau, abdi teh meuni ngahuleng we teu kuat hayang. Ngan teu puguh abdi mah sok emut ka Pun Rama sareng santri di bumi. Nya mata koyahna we panitia gerak karesekan. Insya mudah-mudahan ieu riungan sing janten wasilah urang ku Allah dijantenkeun jalmi anu takwa amin. Anu mahabbah ka para alimil ulama oge masing dijembarkeun milik rizki anu loba. Samulihna tina ieu riungan ridona Allah ku urang masing kawadahan. Rahmatna Allah ku urang masing katandean. Malah mandar bubar tina ieu pangaosan urang sadayana masing dihalampura dosa. Garaduh dosa. Seueur atanapi sakedik. Ibu kasalaki gaduh dosa. Eta cek si Akang loba. Bu, gaduh dosa kasalaki. Rek dibawa maut moal. Rek dikamanakeun atuh. Lain Pak asa pede pisan si aja. Sok Kang narai Kang. Ngajantul di dinya naik. Biasa we ulah gemper. Alhamdulillah hatur nuhun panitia da abdi sok bingah ari ceramah di sarengan ku hadroh teh. Kantenan ieu tim hadrohna marake seragam barodas. Geus lunas acan. Nyapan ari nganggo seragam mah kapilarina rapi, bersih, karasep, sawareh. Kabeh teunah naon hayang. Sakali di ditaros Bu garadu dosa kasalaki. Rek dibawa maut moal. Oh berarti ibu-ibu urang dieu mah sok menta hampura unggal poe kasalaki teh nya. Oh sok tarapa. Tara deh. Ari menta hampurana sok iraha atuh. Astagfirullahaladzim. Oke lah lebaran teh aya 2, Idul Fitri, Idul Adha. Pak, pamajikan Bapak mah geus yakin maraot teh bulan Syawal. Lain urang dia mah menta hampura nepi ka nungguan lebaran. Rumah saurang janten jalmi seueur dos. Matak ayeuna keur sasumping ka pangaosan ka maulid Nabi kudu bunga. Naon sababna? Di mana aya suatu perkumpulan anu di tempat eta dibacakeun ayat suci Al-Qur'an, dibacakeun sholawat, teras aya pangaosan, maka ngariung malaikat dina ieu tempat bade nyabutan dosa urang sarerea. Ti mana Neng Nais dicabutna? Ti dieu tah. Naon nu kieu namina? Tak. Iya teh tak. Indonesia nama pundak. Tadi cabutna teh ti dieu. Matak geuning sok aya jamaah pangaosan anu keur ngaos teh tungkul we kieu. Sok aya nu kitu ayeuna aya tah eta teh keur dicabut dosana. Lamun lila tungkulna berarti loba dosana teh. Ngan lamun teu cengkat keneh sare nu kitu mah. Aya nu sok kitu nu belah mana diukna.
Jadi kudu bungah daek sumping kana pangaos saur Kanjeng Nabi man yantaqala liyan ta'allama ilman sok tepakan. Lain boro ditutungguan. Acan siap, acan siap. Siap acan. Jadi kudu balikan deui. Siap Bu. Man yantaqala liyan ta'allama ilman gufira lahu qabla ayyahtuwa sing sahajalma anu lempang indit ngaji syalalalalala atuh gitu asa capek sorangan ieu mah lain hadroh disada hadirin olohok sarerea sok tembalan ayeuna mah kudu kompak ya syalalalalala gitu siap siapa ari di dieu tos biasa bapak-bapak teh laleuleus siga kieu hah Bu tos biasa ari di imah salaki ece oh sok leuleus siga kieu ya lamun di imah salaki leuleus wae berarti eta teh cirina kurang vitamin salaki ibu kurang vitamin tak ibu sing hideng salaki teh di imah unggal poe kudu sering dibere sumangat astagfirullah nah ujug-ujug kana susu hari akang dibere susu wae ngagantel we mere astagfirullah lain efek malam Jumaah sih kana mah matak sok Pak nyorak sing tarik bisi pajarkeun kurang susu siap siap Bu Wios abdi ceramahna bari Tati Pak Umi Tati anu sigana ieu nu ditukang keur dicabut dosa teh ngareluk we ditukang Tatih Pak RT bade tatih ya reuas ente ningali abdi Pak reuas teu ruas Neng Nais da sugan teh Neng Nais teh jangkung gede bari geulis ari pucunghul nu datang sagede leunca tapi sok sanajan leutik jangan panggil aku anak kecil paman teu nanaon nu baligohna alit teu nanaon siap nembalan sakali deui sing saha jalma anu lempeng indit ngaji dihampura dosa dina samemeh lempangna amin eta ya punten cek panu kadua mah ibarat ngadua sing dihampura abdi karek apal ieu masyarakat kali aren lamun aya nu ngadua dijawabna teh syalalalala kumaha ece we lah sing ngarti we atuh pan leungeun teh geus kieu
Anu penting mah ieu riungan sing janten wasilah. Urang ku Allah dijantankan jalmi anu takwa. Mudah-mudahan sadayana masing di halampura dosa. Ieu riungan sing janten kiparat kana dosa perdosaan urang sadayana. Lain tegenaheun eta mah. Ya kudu akur atuh jeung mubalighah teh. Lain bah sing akur jeung mubalighah teh. Bu, kieu Amina dicontohan ya. Kieu Amina dicontohan. Kieu Amina teh. Dicontohan. Acan. Ulah kitu ngalelewe teh. Tak kieu teh Amina. Amin. Siap. Sakali deui. Mudah-mudahan riungan ieu sing janten kiparat kana dosa perdosaan urang sadayana. Kunaon jadi ruksak gitu. Allah enggeus antong dituluykeun moal pibeneran. Nu penting mah sadayana sing di halampura dosana. Urang hadir ka dieu niat thalabul ilmi memperingati maulid Kanjeng Nabi wasilah baginda Rasul urang sadayana sing di halampura dosa. Apan sok aya geuning dina marhaba oge. Rabbi faghfirli dzunubi fi barakatil hadi Muhammad. Sing tarik. Rabbi faghfirli dzunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad. Allah. Sadayana sing di halampura dosa berkah Kanjeng Nabi Muhammad. Amin ya robbal. Teraskeun heueuh da acan. Bieu mah karek pemanasan. Ngan geus paranas teuing. Alhamdulillah acara wengi urang ayeuna teh nyaeta memperingati Maulid baginda Nabi besar Muhammad dengan tema semangat Maulid Nabi untuk kehidupan yang berkah. Berbicara tentang Maulid, Pak, baginda Rasul ketika lahir ke alam dunia ngajerit maratan langit, ngoceak maratan darat, kecelup ka aweun kapancar ka seluruh dunia bahkan alam semesta. Kusaking bingahna pohon anu kering jadi tumbuh, binatang nu teu beranahan jadi beranahan, api anu disembah jadi parem, semakin berhala disembah maka semakin hancur. Eta berkat kelahiran Rasulullah. Nah cenah Neng Nais Kanjeng Nabi lahir mulia amat sampai sakituna. Mohon maaf, sabab ieu nu lahir teh bukan manusia biasa. Nu lahir teh kekasih Gusti Allah. Betul. Kanjeng Nabi dikandung ku ibundana Siti Aminah dah beda jeung Ibu Aminah urang dia. Aya Ibu Aminah. Lain Pak, Ibu Aminah urang dieu mah karek ge hamil 2 bulan da geus nyiram hayang itu ieu. Leres teu? Jam 12 peuting hudang hayang rujak cuka. Aya deui nu nyiramna teh hayang nyocolkeun sangu kana sirah botak. Atuh neangan profesor.
Rupa-rupa di urang mah ibu-ibu nu hamil teh nyiramna betul. 8 bulan Pak orok dibawa ke mamana teu pernah di PHP-keun. Sugan euceuk ka tatangga, "Bu, mi HP hamil 2 jam rek balanja heula ka pasar." Ceuk tatangga teh sok we sampaikeun dina pager. Bisa kitu henteu? Teu bisa. Atawa bapak manggus sampe sakarung karasa cangkel bisa diecegeun heula. Ibu-ibu hamil 8 bulan karasa cangkel bisa diecegeun heula. Teu bisa. Istri mah ditanggung sendir. Atawa ibu kasalaki, "Pak, cik atuh mamah dah hamil teh geus 2 kali." Sok ayeuna mah nu katilu bapaeun. Bisa henteu? Teu bisa. Istri mah ditanggung sendir. Hamilna ripuh. Ayeuna waktu ngalahirkeun nyeri kacida luar biasa, taruhana nyawa, betul? Matakan wanita itu dimuliakan Allah, dimuliakan Rasul karena perjuangannya yang luar biasa. Nepi ka ku Kanjeng Nabi disebut 3 kali pan istri mah. Betul? Ibumu yang harus pertama dihormati. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung lagi tuluikeun sabaraha budakna. Allah Karim, luar biasa Pak. Ibu-ibu jawab sing tarik, hamil ripuh teu? Kurang kompak, hamil ripuh teu? Ngalahirkeun nyeri teu? Naha atuh jeung hamil wae. Luar biasa Pak, perjuangan seorang ibu ngalahirkeun taruhana nyawa, rela berkorban demi ngalahirkeun anak, betul? Begitu pula Siti Aminah ngalahirkeun Kanjeng Nabi, merasakan sakitnya orang yang melahirkan. Barang gurudag Kanjeng Nabi lahir ke alam dunia, orokna bersih teu nyandak kokotor. Ari ibu pas ngalahirkeun orokna bersih henteu. Kanjeng Nabi mah ketika dilahirkan orokna seungit. Ari orok ibu. Bau nahaon. Kanjeng Nabi ketika dilahirkan orokna tos kengeng nyepitan, tos kengeng dihitan. Saking mulyana baginda Nabi besar Muhammad. Dalamun diibaratkan mah Kanjeng Nabi itu sangat beda jauh dengan kita. Muhammadun basyarun walaisa kal basyari. Kanjeng Nabi Muhammad itu manusia tapi bukan manusia biasa. Rasulullah itu ibarat batu mutiara. Batu mutiara hiji leutik payu moal. Berharga henteu. Bernilai henteu. Aya nu meser moal. Aya Pak. Da batu mutiara mah berharga. Lamun Kanjeng Nabi batu mutiara atuh urang batu naon? Urang mah batu krikil. Batu krikil hiji leutik payu moal. Berharga henteu? Henteu, di tengah jalan di sisi jalan ge loba krikil mah pabalata. Betul? Beda teh sareng Kanjeng Nabi. Beda. Kumaha atuh Neng Nais? Urang bisa henteu mulia mungguh Allah, bisa henteu jadi jelema anu bernilai di hadapan Allah, bisa. Kumaha carana? Pak, punten, batu krikil hiji henteu payu moal berharga, tapi lamun samobil truk payu moal. Aya nu meser mah
Berharga henteu? Berharga. Kitu pun dengan kita. Bu, sami urang ge kitu. Hoyong mulia mungguh Allah teh nyalira mah hese. Matakan kudu daek babarengan siga kieu. Alaikum bimujalasatil ulama, kudu daek ngaji diuk babarengan jeung alimil ulama. Lamun diibaratkeun mah ieu urang teh batu krikil. Lapang ieu sebagai trukna, kiai alimil ulama guru-guru urang sebagai supirna nu nganterkeun mencapai tujuan. Betul? Naon tujuan urang? Ridho sinareng rahmatna Gusti, oge syafaatna Kanjeng Nabi. Pan sarumping ka dieu teh atas dasar cinta ka baginda Rasul. Bu, jawab sing tarik, cinta ka Kanjeng Nabi. Pak, cinta ka Kanjeng Nabi? Cinta. Da cinta ka baginda Rasul jeung cinta ka sasama manusia biasa mah beda. Leres teh? Ka Kanjeng Nabi mah cintana istimewa. Saking ku istimewana moal aya nu cemburueun ngaku cinta ka baginda Rasul mah. Tadi dina marhaba dipimpin ku sadayana. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib. Lain keur dicabut keneh dosa nata tadi. Ya sekali deui sing kompak. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib. Raoseun teu? Raoseun Pak, ngaos sholawat sasarengan. Lamun cek bahasa Sunda mah pan eta teh nitip salam ka Kanjeng Nabi. Lamun cek Sunda nama ya Nabi salam tisim kuring, ya Rasul salam tisim kuring. Ibu sholawatan kitu hareupeun salaki, cek salaki teh tuluykeun mah geunaheun. Da moal cemburuan. Beda lamun nitip salamna ka Pak RT mah. Geus RT deui wae. Ampurannya Pak RT. Ojo di imah keur nyangu, ngepel, gegeroh, bari masak teh jol kieu. Pak RT salam tisim kuring. Pak RT salam tisim kuring. Manati ngadat salaki ece. Leres teh. Tapi ka Kanjeng Nabi mah moal aya nu cemburu sabab cinta na ge beda. Ayeuna we ibu jeung bapak cinta dina rumah tangga da beda atuh. Jawab Bu sing jujur, araya keneh cinta ka salaki henteu? Teu aya cenah. Sakali deh sing tarik. Bu, araya keneh cinta ka salaki henteu? Bapak-bapakeun Pak sing jujur kudu tarik. Bapak-bapak araya keneh cinta ka pamajikan henteu? Henteu cenah ja. Geus penting ayeuna tong diampihkeun tong.
Ya punten, da cinta dina rumah tangga mah teu awet. Betul? Mimiti anyaran nikah aya keneh cinta. Ayeuna mah hilang cinta timbulnya leres teu. Da baheula mah masih keneh aya cinta, mapah pakaleng-kaleng. Ayeuna kalengna teuing kamarana. Betul? Eta bukti cinta dina rumah tangga masuk kena ku seep. Saha eta nu nyebut setan. Enti iraha setan ngahakan cinta atuh. Ya aja ulah fitnah ka setan teh. Sing leres nembalan cinta dina rumah tangga mah sokeuna ku seep. Beda jeung cinta ka Kanjeng. Mudah-mudahan orang sadayana ngariung di dia ngaku cinta ka baginda Rasul sing kalebetkeun kana sakumaha hadis Kanjeng Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sing sajalma anu cinta ka kami saur Kanjeng Nabi maka bakal sasarengan engke di surga. Ya Allah ya Rabbal Allahumma sholli wa sallim wa barik. Uyos eueut heula. Ari ieu saha nu dek diubaran? Bu, saha nu dek diubaran? Lain da cai nu kieu mah cai paranti ngubaran nu kasurupan. Letak punten panitia abdi di pasien nu kieu dina panggung tara dileueut sieun kasurupan. Urang nu ieu we. Bapak badai nyusu. Bu barade nyusu. Garadu susun teu. Sadayana gaduh. Dicandak ka dieu. Sok atuh urang leueut babarengan. Nyari moal mau wilujeng nempokeun. Nah cek nu di tukang mah rayud cenah. Nari akang susu nu mana rayud teh. Astagfirullah. Abdi mah ngomongkeun teh susu nu kieu. Nyaan ngaji beki penting beki bahaya Pak Ustad. Nyusu. Nyusu. Bismillah. Alhamdulillah. Mana melongkeun. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Qamarun 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 sidna nabi qamarun wa jamil wa jamil wa jamil sidna nabi wa jamil qamarun 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 sidna nabi qamarun wa jamil. Keluarkan suarana. Wa kaful Mustafa kal wardi nadi wa itruha yabqa idha massat ayadi wa kaful Mustafa kal wardi nadi wa itruha yabqa idha massat ayadi. Allah Allah wa ammana wa
العباد وأمن ولوها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا قمر. Sing tari keluarkan sorakna. Bukti cinta ke baginda Rasul, semangat salawatan. Wajamil sidna nabi wajamil wanadhillun lahu bal kana nura tanala syamsa minhu wal budura wanadhillun lahu bal kana nura tanala syamsa minhu wal budura Allah walam yakunil huda laula duhura walam yakunil huda laula duhura walam yakunil huda laula duhura wa kullul qawli alamu binuri taha qamarun sidna nabi qamarun wajamil 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 sidna nabi wajamil. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Teraskan Bu. Masih kiat setengah jam? Sajam kiat? 2 jam? 3 jam? Alhamdulillah. Gening jamaah di dieu mah sadayana ahli ngawadul. 3 jam kuat cenah Pak. Da sigana mah dina pangaosan mingonan 1/2 jam geus narundutan. Ieu mah bongan we caleng harteh mubalighna masih kene ngora. Mata kahayang mah nu hadir oge nu ngora we hungkul. Daudi datang jauh-jauh ti Bandung Barat ka dieu rek bari neangan. Sugan manggih nu herang. Aeuweuh rarumek. Nu dihareupna kolot hungkul. Nu dipengker piraku malih ka tukang wae. Siap teraskan Bu. Ayeuna timbul pertarosan Neng Nais kan Kanjeng Nabi teh manusia anu paling mulia kekasih Gusti. Ayeuna naon atuh tujuan Kanjeng Nabi diutus ku Gusti ka dunia teh? Walaranana pidawuh Rasul innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Baginda Rasul diutus lain jang minterkeun manusia, lain jang ngabeungharkeun jelema. Tapi li utami makarimal akhlak jang nyampurnakeun akhlak. Da akhlak Kanjeng Nabi mah luar biasa Pak, sempurna. Dicarioskeun di mana-mana dina kitab-kitab maulid. Dina rawi dicarioskeun wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu. Kanjeng Nabi gaduh sifat syadidal haya, banget kaisin. Rasulullah mah isinan. Ari umatna ngaku geuning siapa? Rasulullah mah isinan Bu. Pernah suatu ketika Rasulullah bade ngalereskeun Ka'bah naik ka luhur. Datang angin kasingkap gamisna Kanjeng Nabi kapilari betisna ku sahabat nu dihandap. Baginda Rasul beureum raraina saking ku isin betisna kapilari ku batur.
isinan Kanjeng Nabi. Ari urang umatna lain kasingkap deui gamis teh. Emang ngahaja dibuka-buka na uzo. Ayeuna mah punten Bu, parawan umur 17 tahun hayang make rok adikna nu umur 7 tahun. Apan eta rok kaluhur tenepi kahandap tenepi leres teh. Leuheung ari orang India, orang Korea mah raresep masih kene malulus barodas. Nah di Kuningan lolobana tapak singkayo totol tilas budug geus mah hideung hurik hirup deui. Betul? Tapi alhamdulillah Pak Ustad di dieu mah jamaahna istrina sadayana ngaranggot tiung. Alhamdulillah di dieu mah. Bu, di dieu mah. Pak, di dieu mah. Oce, di dieu mah. Ngan teuing geus di dieu mah. Betul? Ah, da abdi ge apal. Bubar pangajian didudut tiungna teh dibalangkeun. Hareud ararat bayeung. Da abdi mah apal nu sok make tiung jeung nutara. Nutara make tiung heg make ayeuna kaciri nyara rengsol. Wios teu kedah diomekeun. Jadi kanyahoan. Antepkeun we sina nyengsol. Alhamdulillah pangaosan mah kompak ditariung nutupan aurat, betul? Ta urang umatna Kanjeng Nabi sing garaduh kaisin. Ibu garaduh kaisin. Kasalaki osok isin. Sok sing tarik nembalana. Bu garaduh kaisin. Bade ngalangkung hareupeun salaki osok pupuntenan. Eueuh ka era atuh. Sanes Pak abdi mah sok emut kapungkur almarhumah pun biang. Almarhumah pun biang mah teu wantun ngalangkung payuneun pun rama. Sabab isin. Ari ibu osok ngaliwat hareupeun salaki. Osok Pak. Cek si akang lain ngaliwat deui neng nais dilengkahan bari hitut. Allah karim. Ya atuh kedah gaduh ka isin. Lamun bade ngalangkung oge pan aya adabna, leres teu Pak? Kedah rengkuh payuneun caroge teh. Kieu tah. Salaki dipayun, ibu rek ngalangkung kieu nyariosna. Punten ayang. Osok nyebut ayang ka salaki. Ari bapak di imah sok disebut naon atuh? Astagfirullah. Bu, jawab sing jujur. Aya nu kasalaki nyebut bapana kurang kompak, aya nu nyebut bapak budak. Bapak sia nu nyebut ieuh aya ieuh. Ieuh aya. Ieuh oge aya. Atuh meureun ngobrol di imah jadi pak ieuh. Teu kabayang abdi mah ce. Pak digeroan ku pamajikan ieuh ka dieu sakedap. Ek naon ieuh? Mamah teh geus lila hayang ngobrol jeung ieuh teh. Nu kitu mantes henteu. Mata kudu aya panggilan khusus, panggilan kasih. Kanjeng Nabi maka istrina tara nyebut nami kecuali ngariwayatkeun hadis. Aya panggilan khusus. Contohan rumah tangga baginda Rasul.
Bu sing sae ti ayeuna mah nyawuran ka salaki teh. Ngan alus-alus teuing ulah deui. Bisi abong kene baheulana alumni santri, pinter kori, bisa maca Quran, suantena bagus. Ger dipake dina rumah tangga da awon eta mah. Bu cek salaki. Mama ka dieu sakedap. Tuh cekna di tukang mah Allah. Nyaan geus teu arelingna teh. Nu kitu di Allahan. Ta ibu lamun kitu teh tembalan ulah eleh. Aya naon Bapa cik bang ninyuhkeun cai kopi. ABC susu atawa luwako. Nepi ka ngacleng eta mah lak-lakan. Sok dak kitu mah moal jadi ninyuhna ge. Sabab lila teuing. Betul, Bu? Sok Pak ayakeun panggilan khusus, jaga keharmonisan dalam rumah tangga. Karena rumah tangga itu ibadah yang paling lama. Satuju henteu? Ibu, bapak, baheula keur bobogohan, sapiring kuduaan silih wapan silih leueutan jadi dosa. Da ayeuna mah Pak, nu bobogohan teh geus teu baroga ka era. Sapiring kuduaan silih wapan, lain ibadah-ibadah bobogohan mah dosa. Tapi lamun ibu jeung bapak tos rumah tangga di imah sapiring sok kuduaan silih wapan silih leueutan eta mah bernilai jadi ibad. Oh sok ibu ngahuapan salaki. Lain nu osok ngan duaan. Lolobana tara ieu mah. Ya cicing ibu-ibu cicing. Pak sing tarik Pak tembalan. Araya bapak-bapak sing tarik. Bapak-bapak haroyong dihuapan ku pamajikan. Bagus. Sok-sok sing tarik. Urang menangkeun mumpung aya abdi di dieu. Sakali deui Pak hoyong dihuapan ku pamajikan. Hoyong dieueutan ku pamajikan. Atuh kari setruk. Apunten Pak, punten ieu mah da hayang dihuapan mah setruk eueuh deui. Apan lamun geus setruk mah geus gering kakarek dihuapan. Leres teu? Lainnya eta mah kapaksa. Lamun geus sabulan mah setrukna teh digedean huapna. Ngarah tereh maot. Nah uzu awas bu ulah kitu ka salaki. Tong boroni ngahuapan nyuguhan cai herang oge sagelas kasalaki gede ganjaranana. Komo dihuapan. Matak ti ayeuna mah ibu-ibu barade ngahuapan salaki. Bade moal. Tong insyaallah jeung abdi mah lah. Mun bade mun moal sakalian. Sakali deui barade ngahuapan salaki moal. Astaga. Lain ieu mah asa capek ngobrol teh. Ibu-ibu eueuh kahayang Pak teu kabita kana ganjaran. Baik kitu mah kumaha ece. Nu penting mah ti ayeuna sing garaduh kais bade ngalangkung tadi kedah ada adab. Bade ngalangkung, salaki dipayun. Ibu bade ngalangkung. Tak kieu nyariosna. Gusti nu
Ini mah ece di imah kitunya. Ya kia ya dicontohan. Salaki dipayun, ibu bade ngalangkung kia nyariosna. Dipayun salaki teh. Bade ngalangkung. Tak kia nyariosna. Dipayun bapak teh. Tak kia nyariosna. Punten aa abdi bade ngalangkung ngeser heula ka palih dieu sakadi. Osok itu Bu. Pak osok dikitukeun. Eueuh hiji-hiji acan. Berarti kompak ibu-ibu urang dieu mah salaki keur ngagoler di tengah imah katincak beheungna. Nepi ka disada engek. Sugan menta hampura Kang dah henteu. Kalah ka dicarekan titah saha cicing didinya. Amit-amit eta mah pamajikan teh eueuh kasieun eueuh kaisin ku salakina uzu. Mata kieu bubar pangaosan ilmu nu kahiji sing garaduh kais kedah ageng kaisin siga Kanjeng Nabi. Barade Bu. Nah, insyaallah mah moal. Hiji tah cenah. Teraskeun. Nu kadua Pak baginda Rasul mah gaduh sifat tawadu. Rendah hati. Henteu som. Kanjeng Nabi dijamin lebet surga. Baginda Rasul Bu punya tiket VVIP masuk surga tapi teu pernah sombong. Rasulullah dijuluki kekasih Allah teu pernah sombong. Kanjeng Nabi tara tinggalan sholat berjamaah, tara tinggalan sholat sunnah, puasa sunnah, tapi teu pernah sombong. Nah ari ayeuna umatna karek ge boga saeutik meuni asa pangaingna. Leres teu? Komo nu ayeuna keur rame Pak, para oknum pejabat karek ge dibere jabatan saeutik ku Gusti teh di dunia bari tempat nu hina. Meuni asa pangaingna menindas kanu dihandap. Leres teu? Ayeuna mah rakyat dibela rakyat, pejabat dibela aparat. Betul? Nu mata kehancuran, kekacauan terjadi teh gara-gara kitu. Satuju? Dikala yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya, yang benar di penjara, yang salah malah tertawa. Sungguh mata dunia memang tak sempurna. Saderka salebule tertumpak sado dicepretan, merdeka beki modern nu bodoh beki aut-autan. Jawa Barat, Jawa Timur, rakyat melarat, pemimpin semakin subur. Lebih baik berjalan kaki, punya harga diri daripada bermobil Mercy hasil nyuri jeung korupsi. Teu kudu diemprakan da lain japati. Lain kesel atuh da abdi mah. Meni asa pangaingna. Bade dinaikeun tunjangan, heboh ce. Leres teu? Teu eraeun eta ngahakanan duit rakyat para oknum pejabat teh. Teh insyaallah di dieu mah para pemerintahan urang mudah-mudahan masing amanah. Ya Allah ya Rabbal. Di ditu ieu mah jauh urang ditu. Nauzubillah sombong asa pangaing. Ari samemeh jadi pan dari rakyat demi rakyat untuk rakyat. Geus jadi teu wauh-wauh acan ka rakyat teh. Leres teu? Nauzu kade ulah som. Da urang di hadapan Allah mah sama teu aya nu beda. Nu ngabedakeun mah ieu tah hatena. Betul? Jadi ulah som. Kade ibu-ibu ulah sombong. Abong kene boga geulang genep dipake kabeh ka pangajian. Lain Pak teu ateul ge gagaro weh hayo. Asara darame sugan aya nu kitu. Oh di dieu aya. Nu make tiung kumaha.
Insya Allah di dia mah ibu-ibu na ahli pangaosan. Moal aya nu kitu. Di ditu ieu mah. Ngahajakeun kana pangajian teh sagala dipake. Hayang naon? Hayang pamer, hayang katempo kubat. Apan tungtung namah nu teu boga geulang teh, nu teu boga emas ngahuleng. Udah milaraan ka batur leres teu. Bubar pangajian ce. Gusti lain ilmu nu nerap teh ngadon geulang. Nepi ka imah da bebeja ka salaki. Hasil pengajian teh Pak tingali pamajikan batur mah kabeh beheungna dirante. Pagede-gede rantena. Pak tingali pamajikan batur mah emasna 20, 2 karat 20, 3 karatna ari urang meuni teu sakarat-karat aja. Cek salakina hayang sakarat maneh. Da pika sebelen pamajikan kitu mah leres teu Pak. Ibu-ibu ayeuna kitu paranasan. Nyebret. Siga angkot. Kumaha setoran. Setoran leutik nyangeyeng. Betul? Paranasan Pak, tatangga kabeli kulkas, ibu panas tiris. Muriang masuk angin. Ningang dikerok teh ku salakina aya gambar kulkas. 2 pintu. Tatangga kabeli pajero, panas ka jero-jero. Ibu mah lumpat ka warung meuli panadol. Dariet kana mastaka. Tatangga kapeser motor anyar ger diomongkeun. Bajarkeun teh cek nu belah dieu, "Ceu, tingali si itu mah kabeli motor anyar." Cek nu belah dieu, eta mah urang ge apal meunang nganjuk. Nah apal ti mana meunang nganjuk? Ieu kaciri motor kiriditan mah tina sorakna oge. Nah kumaha kitu kieu tah ningang digas. Setoran direm dina pudunan kiridit. Allah karim. Udah beda nu langsung lunas mah nalika dicetrekeun teh cash. Ieu mah kiridit. Padahal mah Pak da moal ngiluan mayar. Leres teu? Tapi meni resep ngomongkeun batur teh na uzo. Awas Kade. Ulah iri dengki ka batur, ulah paranasan ka tatangga, ulah sok hayang ngasaan nikmat bat. Komo urusan dunia mah ce hina. Urusan dunia make jeung iri dengki urusan dunia hungkul nauzubillah. Lamun kitu berarti urang teh teu yakin ka Gusti. Pan Gusti nu ngarizkian, Gusti nu maparin nikmat, leres teu? Selama masih kene hirup di alam dunia pasti bakal direzeki. Da saleresna mah biaya hidup itu murah. Nu mahal mah eta apal? Sakali deui, biaya hidup itu murah, nu mahal mah gaya hidup. Matakan kunaon loba jelema nu stres, loba jelema nu gelo, nu jalan-jalan pinggir jalan tanpa tujuan, loba teuing kahayang. Hayang loba gaya teu kacumponan jadi lieur. Nu matak saur pun guru mah Kade, kahayang kudu kumaha kadaek. Sakali deui emut-emut, kahayang kudu kumaha kadaek. Bapak hoyong gaduh mobil mewah, imah gedong, sawah lega, duit loba, atuh sing daek usahana. Leres teu? Ibu Kade gaduh salaki gajina 2 juta sabulan, tapi hayang loba gaya, hayang boga mobil. Atuh nyokot heula ka dealer mawa Avanza setoraneun 3 juta sabulan 5 tahunan.
nya lieur teu lieur jadi kahayang kudu kumaha kadaek satuju kuncina hidup tenang di alam dunia mah lamun hoyong tenang hoyong damai tong sok loba teuing kahayang satuju jeung nu tos gaduh teh tong milaraan ka batur ngahaja-haja mah betul Bu satuju ulah som kedah siga ilmu padi semakin berisi semakin menunduk Rasulullah tawadu teu pernah sombong lanjut nu katilu Pak Kanjeng Nabi gaduh sifat hampuraan teu gaduh sifat hampuraeun sakali deui Kanjeng Nabi mah hampuraan sanes hampuraeun naon Neng Nais ari hampuraan teh Bu naon hampuraan teh hampuraan teh Kanjeng Nabi bade angkat salat berjamaah ka masjid di jalan cuh di Ciduhan ku kafir Quraisy tapi manahna teu ambek teu kesel teu dendam eta hampuraan teh Kanjeng Nabi nujuna tepance dilempari kotoran unta teu ambek teu kesel teu dendam malah pernah suatu ketika Rasulullah bade angkat dakwah ka Thaif bade angkat dakwah ka Thaif teh jalan kaki bari panas menterang di tengah padang pasir tapi barang dugi di Thaif warga Thaif nu dilontarkeun ka Kanjeng Nabi lain tola al badru tapi batu sing balaleyer nepi ka banculur taar Kanjeng Nabi getihan ngan baginda Rasul mah manahna teu ambek teu kesel teu dendam teras dongkap malaikat Jibril saur malaikat Jibril ya Muhammad kumaha lamun itu gunung Uhud ditimpahkeun ka kafir Quraisy ka warga Thaif nu ngahina nu nyiksa nu ngabuli ka anjeun cek baginda Rasul entong Jibril malah didoakeun Allahumma hdil qaumi fa innahum la ya'lamun Kanjeng Nabi ngadoakeun jalmi anu zalim ka anjeunna da urang macan bisa kitu leres teu misal ieu mah abdi datang ka dieu jauh-jauh ti Bandung Barat dek ceramah barang nepi ka dieu nu dilontarkeun lain tola al badru kalah dibaledog make batu nepi ka banculur getihan torojol malaikat Jibril saur malaikat Jibril he Nais kumaha lamun itu gunung Uhud ditimpahkeun ka urang kuningan nu ngahina nu nyiksa ka anjeun cek abdi gaskeun Jibril menyala abangku da abdi mah rumasa umat baginda Rasul teu acan tiasa janten hampuraan tapi masih keneh hampura leres teu nu matak mudah-mudahan bubar pangaosan yuk urang sami-sami diajar nerapkeun akhlak Kanjeng Nabi supados hirup urang berkah nyaeta janten jalmi hampuraan hampuraeun cenah piraku kudu jadi jalmi hampuraeun kedah janten jalmi hampuraan luas hatena legowo we ce barade diamalkeun alhamdulillah kahartos sadayana sing tari kahartos alhamdulillah saur guru abdi lamun ngaji geus kaharti maka ulah dituluykeun sakali deui ditaros kahartos henteu ngadak-ngadak jadi henteu saur guru abdi lamun ngaji enggeus sajam satengah teu kaharti keneh ulah dituluykeun kumaha we akal mah atuh cacak-cacak sajam satengah teu kaharti cenah komo ditambahan meureun sok tadi abdi ceramah Bu ngabahas naon wae kumaha tuh dak kitu
Di Bandung Barat mah jamaah teh terkenal barho. Begitu bubar ari di dieu henteu di dieu mah henteu barho, da acan bubarna oge. Di dieu mah cingho. Kawihan dipilih hilap. Baginda Rasul seperti batu mutiar, urang mah batu kerik. Carana ngarah urang mulia mungguh Allah, bernilai di hadapan Allah, sing daek babarengan dina pangaosan. Akhlak Nabi nu parantos didugikeun nu kahiji naon cenah? Mikir heula. Nu kahiji isinan, nu kadua tawadu rendah hati henteu som, nu katilu hampuraan. Barade diamalkeun. Alhamdulillah. Apunten panitia sanes kirang sono, tapi kumargi abdi badan tos rada leuleus, suanten tos rada serak. Teras-terasan uleman, alhamdulillah ti kaping 15 Agustus dugi ka ayeuna teu acan liren-liren uleman teh siang wengi. Amplop geus meunang sakarung satengah. Pidoana ti hadirin sadayana, mudah-mudahan abdi sakulawargi sareng tim masing dipaparinan kasehatan oge berkah salamet di perjalananana. Ya Allah ya Rabbal, mangga sareng sadayana. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma baqa ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma baqa ya wasi'al. Angkat pandanganna. Ya Allah pangeran abdi ku agungna Kanjeng Nabi, mugi Gusti ngahampura kana dosa jisim abdi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma baqa ya wasi'al karami. Ya Allah pangeran abdi ku agungna Kanjeng Nabi, mugi Gusti ngahasilkeun kana maksa jisim abdi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allah pangeran abdi ku barokah mauludan, mugi Gusti waktu maut abdi nyandeg iman sareng Islam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Biha ya Allah, biha ya Allah bi husnil khotimah. Ya Allah biha ya Allah, biha ya Allah bi husnil khotimah. Ya Rabbi bil Mustafa
Rubbina sakitu anu tiasa kapihatur hapunten bilih seueur kalopatanana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, luar biasa. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah mendengarkan bersama tausiah yang sangat luar biasa dari Ustazah Nais Nurjana. Hatur nuhun Ustazah sudah mau memberikan banyak ilmu untuk seluruh masyarakat Desa Kaliaren, dan mungkin selanjutnya akan ada doa bersama, himbauan kepada seluruh masyarakat agar keberkahannya nggak setengah-setengah ya Teh ya. Betul. Jadi silakan untuk bisa sama-sama berdoa terlebih dahulu ya Bapak Ibu semuanya. Mohon izin untuk bisa sama-sama kita berdoa untuk kebaikan diri kita dan untuk sesama.